Sampurasun Wadia Balad ATE official. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita carios enggal pamiarsanya, nyatana dongeng anak jin Sabakota. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin Sabakota bagian anu kahiji. Kumaha jejerna ieu carios sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita kayaan wanci berang-berang, cahaya srangenge tepati bengras, nyaangan nagri jin Surasowan, kayaanana semu alum, alatan geus 3 poe lilana Raden Samar putra mahkota indit tanpa pamit ninggalkeun karaton. Kanyataan eta tangtuna ngajadikeun Sri Baginda Prabu Samarkenda jeung Permeswari Sri Kandini sare teu bisa tibra dahar teu mirasa, inget wae ka putra mahkotana anu miang tanpa widi. Hatena tagiwur komo lamun dina mangsa para utusan datang, jajantungna mindeng ratu tutunggulan, alatan ngadenge beja ngeunaan Raden Samar putrana can kapanggih laratanana. Dina hiji paguneman nu aya di karaton, Kanjeng Prabu Samarkenda ngandika kedaling lisan di payuneun bojona nyatana Ratu Sri Kandini. Nyai, cik
susuganan salira boga implengan ngeunaan anak urang di mana ayana ayeuna. Kakang asa geus bingung teu manggitungtung sabab geuning nepi kadanget ieu anak urang teh can kapanggih wae laratanana Nyai. Numawi kakang, ku abdi oge tos dicobian sabaraha kali diimpleng tapi tetep lebeng. Budak teh taya pisan kelemeng-kelemeng na acan kakang. Padahal kirang kumaha raraosan mah sadaya upaya oge tos dilakukeun sareng dikerahkeun ku abdi kakang. Nah kumaha atunya. Nah pundung teh menikah malinan teuing boga budak teh. Asa teuing-teuingeun ari budak. Padahal marek naon sabak ke alam manusia. Dan puguh mah mata kriut ngabandungan anak oge kahirupan manusia mah. Komo lamun urusanana geus patula patali jeung duit. Wah, jika nalieur pisan katamponna teh kahirupan manusia mah. Sabab kapan mindeng loba nu ngahajakeun ngadon muhid ka bangsa urang demi loba duit jeung harta banda. Eta cirina meureun di bangsa manusia mah duit teh kalintang diperebutkeunana Nyai. Cek Kanjeng Prabu Samarkenda semua heran ku tingkah paripolah anakna anu pundung alatan nyarita hayang nyaba ka alam manusia teu diidinan. Harita Ratu Sri Kandini narik napas panjang semu berat. Sorot panona kosong, uteukna bingung, hatena pinuh ku rasa kaduhung. Nu saterusna pok kadenge Nyi Ratu cumarita deui. Kakang, moal kitu budak teh bogaeun anu dipikaresep atawa bebereuh kawanoja ti bangsa manusia kakang. Lang sakadapan mah Prabu Samarkenda jadi ulang ngahulang nalika ngadenge pamajikana nyarita kitu. Panona neuteup kana beungeut ratuna. Ai buah-buah bener kitu Nyai. Ku kakang asa karek kepikir asa moal salah jikana anak urang teh keur beger Nyai. Tapi kunaon begerna ngadon ka bangsa manusia atuh. Kapan kurang kumaha ti bangsa urang oge wanoja mah garulas garulis. Contona kapan bojo kakang nu ieu menisa kieu geulisna. Gelis kawanti-wanti eda kabina-bina. Gelis bawani ngajadi lir ibarat widadari anu nembe lungsur ti kayangan. Tapi kunaon anak urang nepi kalunta ninggalkeun alam jin. Kitu cek Prabu Samarkenda. Bari ditungtungan muji ka pamajikanana. Dikitukeun ku salakina teh Ratu Samargandini jadi imut. Nah jadina kayaan keur bingung, tapi ari dipuji mah kabingungna jadi rada ngurangan. Ih kakang mah ari tos muji teh sok kamalinaan. Ngahaja abdi makang ugal dinten perawatan kasepak supados kakang betah di karaton. Da pamit teu kitu mah kakang bilih milari sampingan kanu sanes, bilih ngecer di jalan-jalan. Abdi masuk janten rada salempang, bilih sapertos anu geus nyebar embarna nu aya di alam manusia kakang. Nyamual atuh akang memual kitu
Ari Nyai tengah idinan mah. tapi keke nabeja naon gitu nu aya di manusia. Kakang jadi penasaran aya beja naon di manusia Nyai. Seueur warta di alam manusia mah kakang. Ararane malah mah urang oge bangsa jin eleh ku kalakuan manusia mah kakang. Malah diantarana aya wanoja anu ujug-ujug jebul we ngaku-ngaku geus sare bareng, malah dugi kagaduh putra sagala cenah kakang. Ari sin teuing kana ngupingna oge aib diucah Aceh kaditu kadieu kakang. Tos langkung sae ayeuna matraskeun we upaya urang dina enggoning maluruh putra mahkota urang kakang. Cek Gusti Ratu jika nembung kapapanjangan. Oh, baru kante gitunya. Meureun eta teh akibat tina harta ladang korupsi jika nama Nyai. Nyantos atuh. Mudah-mudahan isuk mah aya beja nu hade ngeunaan anak urang Nyai. Kitu pungkasna Prabu Samarkenda dina pagunemanana jeung permaisurina. Sementara di tempat sejen halimun kandel saban poe teu waleh ngarungkupan tangtungan gunung Ceremai anu ngajung kiring jangkung nyembutan dedeganana. Sok sanajan katempona adem ayem tapi seorang oge teu nu nyaho yen di jero mah panas alatan kawah anu teu pernah eureun-eureun ngagolakna. Pamandangana endah komo lamun geus asup kapalutungan didinya bisa ngarasakeun kumaha agungna ciptaan Gusti anu murbehing ieu alam. Gusti nu maha kawasa kana sagarupa perkara. Endah taya babandinganana. Sajauh mata ngajeung ukur warna biru seolah-olah nyumputkeun Rusia di sajereweun gunung Ceremai. Ngahiliwirna angin seger ti puncak gunung tengah jadikeun paroman Raden Samar berag. Komo ari nepi ka guligah mah jajauheun pisan. Raden Semar salirana hulang jentul dina luhur batu. Bari ucang angge dina gurawesna biwir cungkrang gunung Ceremai. Sakali-kali sorot panona neuteup ka kaanggangan, nyawang ka kajauhan seolah-olah nembus kana kandalna wates ibun. Dina jero ngalamuna nah hatena ngagarentes. Asa bosen aing cicing wae di alam jin. Senajannya aing diwowoi kudu nyabarana. Nah tapi kunaon ieu hate asa teu merean. Hayang nyaho ayeuna mah aing rek ngalalana heula di alam manusia. Paduli teh teuing ku ama Prabu teu diidinan oge. Nu penting mah maksud aing teh nekanan hayang ngumbara ngalalana di alam manusia. Kitu cek gerentesna Raden Samar dina jero hatena. Sabot keur kitu no atuh ari geleger teh ti luhureunana kadenge ngagelegerna sora mesin kapal. Sorana eundur ngageterkeun kekendangan ceulik katut batu anu keur didiukan. Atuh puguh we Raden Samar kacida kageteuna sabab barang ditenjok teh kaluhur tetela. Kapal hiberna meuni deukeut pisan malah bisa disebutkeun tepati jauh tina embun-bunanana. Edan dasar manusia. Nah meuni pendek-pendek teuing nyupiran kapal teh. Sial aing ieu ceuling ngadon katorekan curi teh. Cek Raden Samar satengah kukulutus bari nenggak kaluhur. Dina nalika keur kitu
Raden Samar masih merhatikan kapal anu nyirorot tarik nuju ke arah kawah. Nanti salah gitu. Eta supir kapal mawa kapal nuju kana kawah. Tapi piraku ari rek ngadon ngojai mah eta kapal dina kawah. Aduh. Mainnya rek ngeceburkeun maneh mah. Da pasti tulang jeung daging na teu kawas gatot kaca tuh eta. Alalah, beki handap kitu lah. Kitu gerendeng Raden Samar. Dirina ngarasa heran dume nyaksian kapal jiga rek kabawa ancrup kana jero kawah. Selang sawatara waktu Raden Samar jadi ngagebeg kaget nalika saliwat ngadenge sora pating jererit jalema kabawa ku ngagelebugna angin anu hawar-hawar. Ay, cilaka. Ieu pasti kapal rek murag. Aing kudu gancang nyieun tindakan ieu mah. Alalah. Kitu cek gerentesna di Raden Samar bari gentak belesat hiber ngawang-ngawang udag kapal anu katempo oleng rek nyuksruk kana jero kawah. Huus belesat. Ukur sakieu panon Raden Samar geus aya sagigireun kapal. Maklum kapan manehna mah bangsa jin, kacepatan hiberna ngelehkeun kacepatan sora. Bener pisan, nalika manehna nenjok ka jero tina jandela kapal, hatena ngarasa teu tega waktu nyaksian kumaha panikna para panumpang eta kapal. Waduh, karunya teuing eta manusia. Baru kitunya ari nyaho maut sakedeung deui bakal ngajemput mah. Di kapal ku aing kudu dibawa ke tempat aman supaya teu tulus ragragna. Sanggeus ngagerendeng kitu, harita Raden Samar laju ngacorelat ka satukangeun kapal. Corelat. Kap. Satuluyna buntut eta kapal teh didudut sangkan hiberna jadi lempang deui. Kejadian satuluyna estu di luar dugaan. Teka udah kupikir teka hontal ku akal. Nalika kapal nu tadina tinggal sabaraha ratus depak deui rek tigujubar kana kawah teh. Dak dumadakan jadi ngapung deui ngaluhuran kawah. Kanyatan eta tangtuna nimbulkeun rasa bungah sekaligus keajaiban pikeun pilot jeung sakabe panumpangna. Sabab teu nyangka dina waktu genting kitu nyawana masih kene bisa salamet. Padahal dina danget eta mesin kapal bener-bener teu hirup sama sekali, alatan aya gangguan teknis. Barang jeung kitu seot belesat Raden Samar reikat nungtun kapal dibawa hiber nuju ka hiji tempat. Nyatana hiji tempat palataran kalereun puncak Gunung Ceremai. Dina pada eta kapal ngagibrig tarik kusabab hiberna tanpa mesin. Kayaanana jadi oleng. Seo leo seo leo rieng wus kocea panumpang kapal pating kocea. Omo waktu kapal ku Raden Samar diecageun kana taneuh. Karasana ku panumpang maka cida goncangna. Tapi untungna teu nepi ka nimbulkeun karuksakan anu pohara. Kurosak gebru. Irung kapal teh nyungseb kana sisi gawir di hiji palataran. Meunang sajongjongan mah pilot jiga teu sadar matana molohok kosong. Pangacianana mangprung kabawa ku angin tiis hawa gunung. Aya meureun kana 3 menitna pilot jeung kru kapal karek sadar. Makana harita kene oge sanggeus pangaciana kumpul deui. Salah saurang pramugari gancang muka panto darurat. Sapada harita bray panto terus muka berasat
cahaya surya dina detik eta laju ngabarasat nyangan rohangan kapal. Atuh puguh pikeun panumpang nu tadina geus pondok pangharapan teh nalika nempo sumiratna cahaya sang surya lir ibarat ngambah deui dunia kahirupan anyar. Maka dibarung ku pacampuhna rasa secara gegenten saurang-saurang sosorodotan kaluar ngaliwatan pantau walurat. Sanggeus sakabeh panumpang talurun geus aya di handap kapal, giliran pilot jeung pramugari pangpanderina jerat curut tarurun nyorodot tilur kapal. Nepi ka akhirna sararea ngarumpul pikeun nangtukeun sikap saterusna. Seorang kapten pilot Padendi nu katelahna harita cumarita ka saurang pramugari. Mita kapaksa urang kudu nungguan heula tim SAR mita. Mudah-mudahan posisi urang bisa gancang kapanggiheun. Bapak yakin pihak bandara geus keur neangan urang sabab posisi kapal pasti leungit tina radar. Mohon Pak, eta pisan anu dipiharep ku urang sararea. Kumargi upami teu enggal-enggal kapendak. Abdi hariwang kana kasalamatan panumpang. Utamina masalah tuangeunana. Urang pasti kakirangan da stokna paling oge sadintenan ieu teh Pak. Walon pramugari nu katelahna Neng Mita. Sedengkeun anu jadi kopilotna nyaeta Pak Willy Mairan. Nya eta pisan anu dipake kahariwangku Bapak oge. Masalah panumpang kapan lain jalema saeutik aya meureun kana 80 atau 100 urang na ieu teh. Tenang heula Pak Willy, tenang. 3 jam kahareup mah mudah-mudahan tere aya parobahan. Ayeuna mah leuwih hade tenangkeun heula panumpang supaya maranehna teu tagibur teuing. Siap Pak, siap. Walon Pak Willy jeung Neng Mita bari tuluy nyamperkeun ka para panumpang anu keur kabingungan. Nalika waktu beuki maju kaburitnakeun, kayaan di palataran tempatna kapal entrep walurat mubuh beuki poek. Maklum di puncak gunung bari dina kalingkung ku hieumna kakayon galede. Sedangkeun tim SAR can aya tanda-tanda bakal datang. Atuh dina pada eta keneh kayaanana jadi ngadak geuman. Komo ieu nincakna ka urang kota nu arang langka nyaba ka pileuweungan. Kajadianana beuki tambah riweuh wae. Padendi salaku pilot satekah pola nenangkeun para panumpang supaya tenang najan rasa keeu mimiti ngawasa kana kayaan. Sedangkeun Pak Willy jeung pramugari ngusahakeun nyambungkeun alat komunikasi ke radar bandara. Kedah kumaha tuh ieu Pak? Sedangkeun urang teu tiasa ngahubungi ka sasaha nu aya di bandara. Kumargi alat elektronik na pareum sadayana ieu Pak. Cek Neng Mita sang pramugari bari ngareret ka Pak Willy. Sementara anu ditanyana jadi bingung sabab eueuh cara sejen iwal ti cara hiji-hijina. Kudu aya nu turun gunung pikeun menta bantuan ka para warga. Eta oge mun aya nu kaparangan nyaba kaleuweung. Tapi kilang kitu di rangat eta mah teu mungkin kusabab waktu nuju ka peutingnakeun. Kayaanana pasti bakal leuwih ngabahayakeun lamun maksakeun turun. Kadenge Pak Willy salaku ko-pilot nyarita. Aduh, taya di jalan iwal ti kudu nungguan nepi ka isuk pikeun nengan bala bantuan ka warga anu aya pangdeuketna ka wewengkon ieu. Urang kudu turun gunung Pak. Mohon saya nama kitu Pak Willy. Atuh syukur-syukur pami tim SAR tiasa enggal mendakan urang.
nya eta mah kacida dipiharepna atuh mita ayeuna mah leuwih hade nyieun sinudurukan we heula di tengah lapang tuh pikeun jaga-jaga bisi aya sato galak cek Pak Willy. Satuluyna duanana ngalaleos rek nyamperkeun heula Pa Dendi. Dina sajeroning keur leumpang kabeneran dina handapeun tangkal kai gede Neng Mita nempo gananggang garing. Kalayan teu nyarita heula ka Pa Willy, Neng Mita tuluy ngabalegod maksudna rek nyokot eta rang-rang garing pikeun dijadikeun bahan durukan. Teu kungsi lila nalika Neng Mita nepi ka tempat anu ditujuna. Gebeg manehna jadi ngarasa kaget campur sieun. Sabab dina palebah akar gede katempok aya saurang lalaki jajaka make papakean khas karajaan, buukna panjang sama tak-tak, irungna bangir mancung, mata semu belok, halisna kandel, kulitna bersih sawo asa, kumisna ipis ngajeripit tapi aya janggotan saeutik. Eta jajaka keur sidengdang bari nanggeuy gado. Saliwat mah Neng Mita jadi kasima sabab teu nyangka di tengah leuweung geledegan model kitu jaba di puncak gunung geuning aya jajaka ginting. Kajaba ti eta dirina ngarasa aneh waktu merhatikeun papakean eta jajaka lantaran persis jiga nuna film-film kolosal. Atuh Neng Mita rikat mundur deui 2 lengkah bari siap-siap rek lumpat. Jajantungna ratug tutunggulan sabab dirina ngarasa aya dina kaayaan bahaya. Gatot Kaca saha anjeun? Awas. Ulah coba-coba ngaganggu kagula. Saha anjeun? Cek Neng Mita salah ngomong di barung kurasa tagiwur. Sementara pikeun si jajaka ukur selileutik waktu Neng Mita nyentak kitu teh. Jung eta jajaka cengkat. Bari cengkat si jaka nguliat heula bangun nikmat pisan. Saterusna pok eta jajaka teh nyarita. Tenang Nyi, tenang. Akang mah taya maksud ngalakukeun kajahatan. Aya di dieu sote peda kabeneran we keur nyalese tambah sare sore-sore. Neng Mita jadi ngarasa heran deui we. Alatan si jajaka ngajawabna kitu. Ceuk pamikirna, nah gawe naon? Ngadon rehat di tengah leuweung bari dina kaayaan geuman. Atau memang imah si jaka aya di sabudeureun eta tempat, domeh nyebutna tambah sare sore-sore. Najan bari heran, tapi seetik kedena hatena teu tagiwur teuing jiga nu tadi. Komo waktu nempo gerak-gerikna eta jajaka teu nyurigakeun. Samalah jadi kapikiran rek menta tulung ka eta jajaka. Nah, ari anjeun urang mana? Make nyebutkeun tambah sare sore-sore sagala? Tanya Neng Mita bari mundur deui sawa si jaka ngalengkah maju beuki ngadeuketan. Akang mah urang dieu, urang gunung. Makana Nyai ulah sieun. Sok sing tenang. Akang janji moal ngaganggu ka Nyai anu geulis. Reg Neng Mita ngarandeg tina mundurna. Matana seukeut neuteub saolah-olah keur ngayakinkeun yen si jajaka nu dihareupeunana teh jalma jujur lain jalma jahat. Saha jenengan kisanap sabenerna? Sebutkeun urang mana supaya abdi percanten. Sakadapan mah si jajaka rada ngahulang ditanya saha ngaran jeung padumukan teh. Nah hatena ngagarentes. Aduh. Kudu make ngaran naon atuh ieu aing di alam manusia. Asa bingung. Jeung deui kudu nyebutkeun urang mana de aing. Da teu nyarawat teuing ngaran lemburna oge aing mah.
kitu gerentesna si Jaka nu tayalian Raden Samar kiwari dirina malih warni jadi seorang manusia dan memang eta kaasup keahliana bangsa jin sok mancala putra mancala putri tapi teu lila Raden Samar pok kadenge cumarita wasta akang mah Samar pamikawit mah di kampung Surasowan kitu cek Raden Samar sajujurna sabab manehna can kapikireun lamun kudu ngadadak ngakukeun ngaran sejen jeung ngakukeun urang lemur sejen mah tapi nalika keur kitu na atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujeng see wadia balad ATE ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.